ya urang. Kepercayaan, yakinkan kalau jangan saya si abah teh dah bener nama orang bener-bener ya teh saya lihat teh dan mati pokoknya malah yang saya lihat macarana mesti tulungan Kang Jeje teh mana nya? Akang. Akang. Ih, di gerowan tuh tadi. Karenge-karenge. Akang. Mana nya? Biasa masuk air di dia udah di kebun. Akang. Akang di mana? iya Kang. oi kenal neng Akang di gerowan ti tadi itu nyaut-nyaut baturnya. dan tadi Akang keur naon di dieu? iya we ngalian langit Itu emang di langit aya naon? Tinggal lihat. bukan we aya neng di luhur Murad atuh cilaka neng teh. kan beren akang sanggap Mah kuat lah berat. naon ka dieu kangen ya kakang target puting papang Oh yang gitu Kang. Di bumi teh aya lalaki nu arep dijodohkeun jeung lihat ku si Abah. bener Bener atuh nanya we ngabohong Akang ira hari ka bumi geura ieu ayo atuh. jodoh-jodohkeun wae tak bingung si abah teh terus alunger terus bodas ada dia tuh kemana tuh Nya tadi teh aya lalaki tiba-tiba datang ke si Abah teh cenah nu arep dijodohkeun jeung dia kan emang teh tuh hoyong jeung eta yang jeung Akang. bener-bener tenang kuat si abah kan benernya ya ya tenis bener-bener kali ya Nya atuh hayu bukti kontong cicing wae. kumaha meren Ya atuh Akang teh datang ka bumi, yakinkeun si Abah. yang kayak itu jodoh-jodoh asalnya ting jodohkeun kan si abah Kirana mah dijodohkeun si Ambu Marun. Terus kumaha ayeuna? abah kayak jalan aja kan si abah nungguan tiap hari sadar Kan Akang, si Abah sadar teh kudu Akang oge atuh kudu nyen si Abah sadar tong cicing wae jeung mah sadar ti heula si Abahna. caranya kumaha nya Nya tuh makin nanya ka liat tuh ku Akang. lebih geremat kita teteh Kamana budak teh aya calon pisalakeuna oge ka ieu mah. Kalah kadar amprung-amprungan. Bangun mah ditong, juga nama disaung ya nyamperkeun si Jeje juga nama.
si Lia teh ka mananya? Buka atuh. Biasana sok disaumpat. Heuh nya eta ka mana budak teh? Tah, geuning aya babaturanna. Tah napa si Lia teh? Si Lia? Heeh. Kubu abdi ge bade milarian si Lia ka saung. Nyata abah teh tadi neangan aya calon pisalakeuna na ka imah. Kalau hadir mana teh indit. Bangunna teh neangkeun si JJ bisan sok disaunya bangunna teh nya. Perasaan mah kadinya keun ku aing. Ulang ngajar ka budak teh. Ku aing geus teu satuju ka maneh. Aing sia nya. Keun bae kumaha sia. Cek aing ge geus ulah ngadiketan anak aing. Anak aing geus aya jodona. Anak aing geus aya jodona. Keun bae. Awas sia aja paraban naon sia. Jeung anak aing ha. Geus we bae. Dia mah ditelayan ku aing. Hayu. Neng. Akang. Ih, kumaha jadi kieu. Jadi rieu kieu itu kumaha. Yang sebawa sabah. Coba coklat. Sabah geus percayaeun. Jadi kumaha. Nama yakin dia mah. Saya yakin ah. Kang JJ. Kang, Bulan. tadi aya Abah Nalia milarian akang. Terus tadi tos bapendak si Abah. Aya ka dieu. Naon cenah? Mereka lah pepanggil ke Selia. Sama geus. Si Abah mah cenah. Arep dijodohkeun. Neng lihat teh. Ata bobo anu si dina-dina teh anu si Lia sok nyarita. Heeh bener. Iya atuh amit-amit eta mah geus kolot. Wah. Sekolah kumaha itu? Iya eta mah geus kolot akang. Lama gan urang atunya. Beren. Ayeuna mah mita sangelencangan teh tah hayang nyaho pokona mah akang teh kudu merjuangkeun si Lia dan si Lia mah bogohna ka akang. Ya Kang, kudu diperjuangkeun ari benar-benar bogoh mah. Benar kudu pejuang. Karunya eta neng Lia tuh. Kawin jeung akak peot nih. Heeh. Kira kue teh Akak ga. kena urang nya. Nya bener. Nya atuh Kang nya abdi sangelencangan bade pamit heula. Ya tuh, nya Kang. Ya, nuhun. Ya nuhun neng. Cara majuang tuh nanya. Cara pejuang tuh nanya. Yakin orang kumaha carana si Abah beh tujuan lama jodoh urang nya kudu jalan pintas mah teh pusing gitu sirah pada riuh-riuh menengken yang jalan
pusing. Hari jodoh mah merenya. Pang. Jodoh orang rendenang. Inilah suasana kesibukan Timuning Channel yang telah melakukan proyek kedua dengan judul JJ. Ini adalah peran tokoh yang sangat kolot pisan. Ini pengasuh paguyuban Timuning Channel, Bapak David. Gimana Pak persiapannya ini? Persiapannya lumayan lah. Mana dapat kendalanya Cuaca ya? sedikit mendung. Enggak, ngomong-ngomong Bapak enggak di make up nih? Enggak lah, Aduh, seadanya lah. maning glowing. Ini tokoh peran utama dalam proyek ini saudara Jerry, berperan sebagai JJ. Gimana Mas JJ persiapannya? Lumayan. Jadi intinya sudah siap ya? Insya Allah. Ya siap, good. Ini adalah Tata Anita sebagai pemeran temannya Lia yang diperankan oleh Amel. Gimana persiapannya, udah oke ya? Oke, sip. Ini rekan-rekan yang lain, Amelia, Gita yang tengah sudah berada di posisi lokasi syuting. Ini di kawasan Sukabumi, berada di kawasan wisata Sukabumi, dan memang ketinggian ini 1.500 di atas permukaan laut dikira-kira, soalnya kota Sukabumi pun kelihatannya tuh Gunung Parakan Salak. Wow, luar biasa. Inilah laporan persiapan kami, prepare kami menghadapi atau penggarapan proyek kedua dengan judul JJ. Terima kasih. Dan mati pokoknya malah. Awas, Action. Hari ini arek naon kakak? Tarik naon? Kepo. Si Akang mah teu ngomong. Action. Hari ini arek naon kakak? Kangennya. Arek penting pepang. Ih, lian kitu. Ai Akang iraha arek ka bumi. Arek. Iraha. Teh. Ih, nya ih. Masuk dialog. Jay, nanti coba vokalnya kita tarikan gitu. Soalnya can pakai eksternal kan, can pakai mic eksternal, iya kan? Yo sok, kita ekspresi di kosong heula. 2 action. Loh, sama dunia. Aku enggak itu, aku tadi. Bah, manuknya. Kok deui jadi. Pasti sih. hayang ka ditu tinggal hayang ka ditu tinggal nah ari dewek teh pira kitu hayang ka Silia oge meh hararese si Wait, awak bisa saya bisa kujueun. diamankan demi pemrobotan kan? Ingat gini. Pohon deui.